Iya aya nu nanya ka urang mang kunaon cenah konten urang teh teu naek wae setak wae dina 100 200 ayeuna ku urang di bejaan da sia mah atuh nyieun kontena aing teu make teu moal taraje matak naon konten teh make taraje moal taraje jadi bisa naik gitu tah heureuy mah heureuy jadi kieu nya meureunnan aya masalah gitu nya dina pas maneh ngupload atau kumaha deui jeung aya tips ya ti urangnya maneh teh kudu nyieun konten lain nyieun video gitu naon cenah mang pan meureunnan nu ngaran konten teh nyaeta video salah kacida mun maneh beranggapan kadinya lamun maneh beranggapan kadinya engkena teh maneh teh bakal jadi konten kreator pemula salah lawasna gitu tah nah cenah mang kitu heueuh atuh da ari nyieun video mah ngan ukur kitu-kitu wae nyieun video mah ayeuna budak ge bisaeun ari nyieun ngan ukur nyieun video mah video kali itu video kali eta video ari konten mah anu dijieun ku maneh sedemikian rupa anu ditata ku maneh sedemikian rupa diedit di naon di pokona mah dialus-alus lah dipersiapkan sedemikian rupa eta ngaranna konten gitu tah jeung deui nanyakeun deui maraneh teh tadi teh ka urang teh cenah mang lamun make musik bermasalah atawa henteu ayeuna ku urang dijawabnya make musik sabenerna mah sih henteu bermasalah lamun maneh hafal kumaha carana cenah mang lamun hayang teu bermasalah teh nya meureunnan kumaneh dipersiapkeun tinggalian heula rekam heula musikna nu kumaha kitu jeung deui musik teh aya anu kena hak cipta aya nu henteu tah gitu jadi lamun maneh apal ilmuna mah moal naon eta teh make musik teh justru kan direkomendasikeun make musik lamun teu make musiknya leuwih halus gitu nya orsinil jadi anu disebut video ori teh lain maneh ayeuna video ka ditu ka dieu nyieun video kitu nya langsung diupload lain kitu lain berarti kitu jadi intina mah naon video ori teh anu kumaneh teh dipersiapkeun musikna arek videona arek pencahayaanna gitu sedemikian rupa gitu jadi dipersiapkeun sematang-matangna kumaneh teh tah jadi ngahasilkeun konten jeung kudu aya eusina oge arek edukasi erek komedi erek pikasebeleun gitunya pokona mah kudu aya eusina we erek pikasebeleun erek pikaseureun erek oge ngabejaan tah gitu carita nama jadi naon istilah nama pokona mah konsep kumaneh teh sedemikian rupa eta jadi ngahasilkeun konten gitu tah kumaneh teh persiapkeun musikna direkam heula diedit heula pencahayaanana sok sanajan kamera maneh burem sarua jeung urang gitu tapi kan ari urangna ngutak-ngatik mah diedit gitunya bisa jadi alus gitu videona kumaha we carana sangkan eta video teh jadi konten lain ngan sakadar video tak sagitu penjelasan di SIM abdi mah guru